Sampurasun pamiarsa, Shalom. Wilujeng tepang deui dina acara Wejangan Asih, tepang deui sareng simkuring Kang Aam. Pamiarsa, dina paripaos basa Sunda aya kecap munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara. Hartosna pamiarsa numutkeun paribasa eta yen urang teh kedah mihormat ka sepuh, mihormat ka Ibu Rama. Tapi sanes ngandung hartos Ibu Rama kedah disembah sapertos urang nyembah ka Gusti sanes. Tapi urang kedah mihormat hartosna kedah ngabaktos ka anjeunna. Upami saur basa nu gampang mah urang teh kedah mulang tarima. Kumargi sepuh urang parantos ngajagi ngaraksa urang ti aalit dugikeun ka urang tiasa mandiri. Janten kecap munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara, hartosna urang kedah leres-leres mihormat ka sepuh. Pamiarsa, hal ieu sapagodo sareng pangandika Gusti. Dina kitab Budalan pasal anu ka 20 ayat anu ka 12 disanggemkeun kieu. Masing hormat ka bapa jeung ka indung supaya awetnya hirup di tanah anu rek dipaparinkeun ku kami. Janten dina kitab disanggemkeun urang kedah hormat ka bapa jeung ka indung. Sami sareng paripaos basa Sunda. Urang kedah mihormat oge ka Ibu Rama urang. Kedah mihormat kanu janten sepuh urang. Pamiarsa anu dipikaasi ku Gusti, kunaon urang kedah mihormat ka Ibu Rama, kunaon urang kedah mihormat ka sepuh urang. Kumargi disanggemkeun numutkeun pangandika Gusti supaya awetnya hirup. Hartosna upami urang berbakti ka sepuh, berbakti ka orang tua, disanggemkeun di dia hasilna urang teh awet hirup. Hartosna yuswa urang panjang. Janten pami urang hoyong panjang yuswa, urang salah sawiosna kedah mihormat ka sepuh, kedah ngabakti kanu janten Ibu Rama. Hade ulah dilalaworakeun. Zaman kiwari pamiarsa seueur pisan kulawarga anu sok hilap ka Ibu Ramana. Ari sepuh mah gaduh murang kalih 5 genep sadayana kaurus. Tapi mindeng urang gaduh sepuh hiji tapi teu kaurus. Ieu anu bahaya pamiarsa. Numutkeun pangandika Gusti, urang kedah mihormat kanu janten sepuh. Upami urang teu mirosea henteu ngabakti kanu janten sepuh, akibatna bahaya. Hayu urang diajar kumaha carana mihormat ka sepuh. Sanes urang kedah ngadamel kuburan anu sae pami sepuh urang ngantungkeun sanes teu aya mangpaatna eta mah. Tapi justru urang kedah mihormat ngabakti ka sepuh urang nalika sepuh urang aya keneh. Nalika sepuh urang masih kumelendang di alam dunya. Eta waktos di mana urang kedah mihormat kanu janten sepuh, ngabakti kanu janten sepuh, ngurus kanu janten sepuh. Ulah ka sapertos jalmi-jalmi, aya jalmi-jalmi anu tos alim deui ngurus sepuhna. Simkuring kantos ngalalayanan sabaraha jalmi, di mana eta jalmi memang teu ngurus ka sepuhna. Dugikeun ka akhirna sepuhna kedah dilebetkeun kanu namina panti jompo. Padahal murang kalihna seueur. Tapi eta sepuh kedah dilebetkeun ka panti jompo kumargi teu aya nu sanggem ngurus eta sepuh. Kajantenan sapertos kitu ulah kaalaman ku urang sadaya. Kumargi dina paripaos Sunda, munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara. Munjung kudu ka indung, muja kudu ka bapa. Hartos dina paripaos ieu urang kedah mihormat nu janten sepuh. Urang kedah ngabakti kanu janten sepuh. Urang kedah mulang tarima kanu janten sepuh. Salaku putra Gusti anu tos ngangken dipaparin ka asih ku Gusti, piraku urang
teu mikaasih kanu janten sepuh urang. Piraku urang ngantep sepuh urang, piraku urang henteu mirosea ka sepuh urang. Pangandika Gusti oge nyangemkeun upami urang mihormat kanu janten sepuh, umur urang panjang, kitu deui urang diberkahan dina sagala rupi. Dina Budalan 20 ayat 12 disakalemkeun supaya awetnya hirup di tanah anu rek dipaparinkeun ku kami. Bapak Ibu pamiarsa sadaya, upami urang leres-leres gumantung ka Gusti, upami urang leres-leres bade mikaasih ka sepuh urang, eta tanda urang mintonkeun kaasih Gusti ka sepuh urang. Mihormat ka sepuh, ngabakti ka sepuh, sanes mung ukur kawajiban, tapi urang eta teh mangrupi pelayanan urang ka Gusti. Buktos urang ajrih ka Gusti. Urang ulah nyebatkeun ajrih ka Gusti, tapi urang henteu mirosea ka sepuh urang. Ngalangkungan paripaos Sunda, munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara, munjung kudu ka indung, muja kudu ka bapa. Dina pangandika Gusti disanggemkeun masing hormat ka bapa jeung ka indung supaya awetnya hirup di tanah anu rek dipaparinkeun ku kami. Hayu tidanget ayeuna urang nyaliksik diri, urang ngarenungkeun, urang ngalengetan. Nah urang parantos mihormat kanu janten sepuh urang. Nah urang parantos ngabakti kanu janten sepuh urang. Hayu langkung ti payun urang nyaliksik diri tos kitu urang lampahkeun. Danget ayeuna kedah ngemut, urang kedah mihormat kanu janten sepuh, mihormat kanu janten indung sareng bapa. Pamugi pangandika Gusti dinten ieu ngemutan Bapak Ibu sareng abdi. Gusti ngaberkahan. Amin. Urang ngagadap. Gusti hatur nuhun dinten ieu abdi diemutan yen abdi kedah mihormat kanu janten sepuh abdi supados abdi diberkahan ku Gusti. Hatur nuhun kangge pangandika Gusti nu ngemutkeun sareng ngiatkeun abdi sadaya. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus, abdi sadaya parantos neneda sareng ngucap syukur. Amin.